Assalamualaikum, hapunten baraya sadayana, kaleresan abdi ayeuna gaduh boled anu ungu. Tah saatos kitu urang seupan, saatos kitu urang bejek-bejek wae eta 200 gram we nya baraya saatos kitu tambihan ku ieu tepung beas 75 gram, tambihan oge 35 gram tepung aci, saatos kitu tambihan oge ku 100 gram gula bodas. Pami hoyong tambih manis mangga ditambihan we sesuai seleranya baraya. Saatos kitu ieu tambihan oge ku 175 mili cai santen nya baraya. Tah tong hilap oge tambihan ieu ku panili bubuk. Saatos kitu urang campur-campur aduk-aduk sadayana bahan adonan, saatos kitu urang saring heula baraya supados naon cenah disaring, supados engkin lembut hasilna baraya raos. Saatos disaring sadayana si adonan tadi urang lebetkeun we kana cetakan anu parantos olesan ku minyak. Tah tong parinuh ting baraya margina kan bade ditambihan ku ieu adonan anu bodasna baraya tuh. Saatos sadayana bahan adonana dilebetkeun kana cetakan urang seupan we selama 20 menit baraya tong hilap oge urang tutupan nya. Tah saatos kitu urang ngadamel ieu bahan anu bodasna baraya 75 gram tepung beas, 35 gram tepung aci, sareng 175 mili cai santen, tambihan oge garam nya tanapi uyah. Saatos kitu urang lebetkeun we kana ieu adonan anu atos tadi diseupan 20 menit. Lebetkeun kana sadayana cetakan dugi kaseep. Saatos kitu urang seupan deui we 20 menit deui we nya baraya. Nah saatos asak sadayana urang kaluarkeun tina cetakan tuh geuning alhamdulillah sae raos deui. Sakitu daya ti pribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.